beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena Hayang make nunung. ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngagebleg kitu mah jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh mun ngagebleg sora wayang. Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh. Heeh, Ngagedean naonana? mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, Da jelemana ngagedean. lain bareuh ku penyakit. Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok teh. Aduh, ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge. Oh, bareto itu. Loba panggilan ka maneh. Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang. Lain masih mau ke radio. Oh. Ampun. Kudu mode kieu. Ceuk raja teh. Ya. Pati ka dieu kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh kauleun. Pan beda. Sisok maneh. Out. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeunaon. Tuh da ngagebleg. Bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing. Sisok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lalakon Bang Narayana. Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Ngabang bangera. Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha cukup maing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Kumaha da aing mah yang panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Ai Citra Yuda teh Duluina Roy Martin. Ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani.
naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh. oh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek Atuh gede-gede ambak diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. banyak goblok dina zaman arimi aya teater Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. naon teater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. starter anjing nu kitu mah Ya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. saha tah Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. heeh Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. coba nepi ka ngageblek gitu Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting ieu teh. tobat duh Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. eta Bima mawa belut Kumaha aing we anjing atuh saja. tobat Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalawara. ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur. goblok tobat deui Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun aceuk. coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi ngageblek sorana kitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Yang kaharep deuleu jak. saha teh Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalagur euy. saha teh Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon nah saha teh dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing. saha Si gareng. coba Aduh, coba teh gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. tobat Nya rame. henteu goblok teh rame teh Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. iya Mana minakan hajatnya?
Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae.